Teteh, Ya, ayo carita anu kamari anu Musa anu dicana ku putri nu gelis teh diteraskeun. oh hayu atuh satu acara eta aya murang kali di imah. Urang hai heula. Halo. Halo. Ya saha Mina? Cimot. Nah, ieu teteh Ila, urang carita deui yuk. Ngalanjutkeun nu kamari, tapi tas satu acana. Cimot apal tuh artina Musa teh naon? Upami dicarita eta. Cindu nu apa mah imot mah ilap deui. Oh gitu, ku teteh ingat deui nya dia makan deui. Jadi Musa teh hartina orok nu dicokot di Wadungan. lalu dicai leres pisan. Tah kieu caritana urang lanjutkeun nya. Di carita eta teh urang bade diajar kana taat. Satu acan carita urang nyanyi heula yuk. Ayo. Taat masih keneh emot? Emot. Make gerakan? Ayolah. Siap? 1, 2, 3. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Ku ingin menjadi seperti Yesus. T-A-A-T taat. Tah kitu kudu taatnya. Ibu taat. Oh taat, cuma taat. Taat. Nah gitu artinya. Tah carita ini teh ngemutan urang supados urang taat siga Musa. Ih, teteh. Cimot teh menirusup ka lagu taat teh. Kumari dinu lagu taat teh ngemutan ka Cimot kangge ngupingkeun panganduka Gusti anu sakitu saena. Teteh Cimot teh harus pisan kabeh keras-kerasan nembangkeun lagu eta teh. Leres pisan kudu ngalaksanakeun pangandika Gusti nya. Siga carita Musa ieu Cimot. Tah Musa, emot teu Musa digedekeunna, diasuhna di kerajaan Mesir. Nuhun, boleh. Diasuhna ku Putri. putri. Tapi kan aya mamahna oge. Aya mamahna oge leres pisan. Nah, aya hiji kajadian Cimot. Eta teh kajadian anu dikasieun ka Musa. Sabab Musa teh apal manehna teh urang Israel. Janten waktos Musa ningali kajadian mandor Mesir anu mencutan urang Israel, Musa teh ngabela urang Israel eta. Tapi kan paehan Cimot. Mandor Mesir teh Dosa maehan. leres pisan. Musa teh akhirna indit di Mesir teh kabur leres pisan lompat ka padang pasir nepi ka hiji tempat anu namina tanah Midian. Maneh teh tinggal di tanah eta jadi tukang angon di tanah Midian eta. Aduh, karunya atuh Musa teh hirupna ti karaton, ayeuna kedah jadi tukang angon. Kumaha atuh teteh terasa hirup ti Musa teh? Hirup Musa teh jadi tukang angon di tanah Midian. Anu dikasieun urang Israel Cimot. Urang Israel teh hirupna beuki ripuh. Ai orang Israel teh kumaha? Nah, orang Israel teh beuki ripuh manehna digawe ti isuk nepi ka peuting. Isuk nepi ka peuting kitu tuluy. Manehna maranehna teh kasiksa. Nah, biasa gitu. Nah, eta teh kusabab urang Mesirna menta maranehna digawe tuluy. Isuk nepi ka peuting. Janten maranehna ngaduka ka Gusti. Minta petulung ku Gusti. Ku Gusti didangut teu eta doa-doana. Nya, upami saur si emak mah, upami Cimot doa teh, teh saurna doa Cimot teh, ku Gusti teh dikupingkeun. Leres pisan. Janten Gusti bade masihan rencana nu endah oge ka bangsa Israel ieu. Maranehna
bakal ditulungan, diselamatkan ku Gusti. Wah, Liwat Musa cina. wah hebatnya Musa. Berarti Musa teh dianggo ku Gusti kangge nyalametkeun orang Israel gitu. Laras pisan. Janten dina hiji mangsa Musa nuju ngangon domba-dombana, domba-domba nutuhana. Satos teh manehna ningali aya hiji tangkal, aya hiji rungkun anu kaduruk. Tapi daun jeung tangkal-tangkalna teh teu kabeulem, teu kitu kieu. Aja sakitu. Kumanehna teh disidik-sidik janten teh. Manehna ngadeuketan. Aya suara. Tong ngadeukeut. Atuh reuasnya, reuas Musa teh. Tah, teu ceuk mira eta teh, manehna kudu muka sapatuna sabab tanah eta teh tempat suci. Terus suara eta ngawaler. Eta teh Gusti anu janten jeung eta. Wah, Musa pendak jeung Gusti. Musa pendak jeung Gusti. Atuh beuki reuasnya Musa. Imot teh yang pendak jeung Gusti kumaha nya? Aduh, engke eta mah nya. Nah, ayeuna Musa anu reuas teh janten hormat. Hormat. Sujud. Teu tiasa nanaonnya mun kitu teh da sieun. Jadi belum. Nah, saatos eta Gusti ngawaler deui. Yen Musa teh janten jalma nu dipilih ku Gusti nu bade nyalametkeun bangsa Israel. Mun Cimot dipilih kumaha? Asik. Asiknya, tapi da Musa mah teu ngarasa kitu. Musa mah kalah kasieun. Musa kalah ka nanta Gusti miwarang nu sanes. Nah, Musa teh siga kitu nya. Tidak bersyukur gitu. Laras pisan. Tapi ku Gusti teh diemotan deui yen Gusti bakal nuntunan Musa nyalametkeun bangsa Israel. Gitu. Nah, Musa oge biasa ngajak lanjutna masih keneh emot saha lanjutna Harun laras pisan. Janten Musa jeung Harun dianggo ku Gusti nyalametkeun bangsa Israel. Gitu. Gitu Cimot, tapi ieu teh can rengsek caritana. Atuh iraha ngarengsekeunna. Teteh kedah uih heula ka bumi. Teteh makan itu bumi teteh. Cimot nu amang ka teteh nah teteh nu uih. Teteh teh ngusir Cimot. Ya atuh. Engke deui nya urang lanjutkeun nya, urang teraskeun ieu caritanya. Nyatu. Tapi urang dinten ieu urang diajar kedah taat. Seingin seperti Yesus taat. Tah kitu Cimot kedah taatnya. Rerencangan di bumi kedah taatnya.